Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangu di sareng simkuring Mang Ian kidemang gunung halu tiag geningan anu kasep anu manis anu kompot cek ma eta ogenya dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana teu mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sijanraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Rajapati bagian anu ka-15 karya Kang Cepi nya urang Sumedang teh palawargi sadayana. Kumaha ieu salajengna lalakon wira deh nya anu eueuh masalah anu keur tenang ujug-ujug ka fitnah anu teu tuah teu dosa nya dina ieu carita teh ujug-ujug jadi buronan ban kitu dina kahirupan mah. Masalah mah kadang-kadang teu disangka-sangka datangna teh ujian dina kahirupan jul-jol nya lain jang nanaon jang nguji urang lamun urang lulus memang teu saeutik jalma jujur jol ka fitnahnya tapi lamun urang lulus insyaallah ku Allah diangkat darajatna sing janten dadang amal oge kanggo pengarangna nya palawargi sadayana. Kumaha saterasna ilalakon wira ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. Namun sata acana dilajeng kade ulah hilap nu acan subscribe kana YouTube-na Kidemang Gunung Halu, YouTube-na Kisah Tanah Sunda sareng dongeng Sunda Mang Ian mangga di-subscribe heula nya supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salejengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe na simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang nu ngahibur ka palawargi sadayana nya. Kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai nyikopai, siapkeun cikopina nya. Udud samsai ngabaheuhai bari ngabayangkeun nu bohay. Eta mah Mang Ius da urang Purwakarta nu sok kitu teh mah cenggosna beakarep eta mah. Oge di pademelanana di tempat konveksi bari ngajait motong ngobrasna di tempat cukur asgar di pasar di pabrik di kantornya di perjalanan pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negerinya sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh janten rencang damel landong katineung cenanya. Ulah hilap di like di komennya sareng ulah di skip iklanna da bagusnya da eta pemasukanna ai kamu. Sareng kumargi simkuring madanga dongengna sanesa sapertos kapungkur dina radionya nu tangtosna aya iklan sponsor gitu tah. Ieu mah etang-etang ngamumule seni budaya basa Sunda khusus dina widang dongeng Sunda di zaman kiwari. Saumpamina ngaraos kahibur ku pedaran dongeng anu dicanakeun ku simkuring teras hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana ieu. Tong ageng-ageng 2000 we etang-etang parkir wewesnya. Da kitu palawargi sadayana langkung raos disambungkeun kana speaker aktif atawa toa masjid ngagologer palawargi sadayana nya. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Rajapati bagian anu ka-15. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun perung Puting harita di Bakan Jati mega hideung kawas nu ngagantung nutupan bulan sapasi di awang-awang. Angin leutik nebak dangdaunan nebarkeun hawa tiis bari jeung semu base. Tangara yen hujan bakal turun sakahayangna sorangan. Mang pirang peuting samemehna jalan teh suwung tayasa urang-urang acan anu ngaliwat. Kitu deui unggal panto imah meuneut bari jeung rapet, tapi ku harita mah dumadakan jadi beda.
Bahkan jati mimiti katempo aya deui kahirupan dina mangsa peutingna. Di sisi jalan raya barudak bujang gigitaran. Kitu deui warga nulian katempo ngobrol di tepas bari si dengdang. Ari di gardu lain saukur anu kabagian tugas rona wungkul, tapi aya warga lian anu ngadon ulin tambah sare pasosore. Dalah wira anu nyamur jadi hendi oge kasampak geus aya di dinya. Tapi Mang Darman mah teu katembong alatan aya tugas anu kudu direngsekeun. Di antara haseup rokok anu pacampur jeung haseup durukan, hendi bet ngadadak ngambeus seungit kembang kananga najan ukur saliwatan. Red kanulian katempo leleb dina obrolan bangun teu milu ngarasakeunana. Akhirna teu ieu jadi pikiran, dianggapna saukur rasaan wungkul. Di hareupeun gardu dina bangku panjang dihanapeun tangkal wira paguneman jeung nulian. Mang Hasan nyarita, "Tungtung nama kanyahoan oge nu curaling teh nya." Kitu teh bari tuluy ngenyot ududna. "Nya, tapi teu nyangka sacong ngobouk. Nu salila ieu katinggalina bager teh sing goreng jeroanana mah bangsa tah," ceuk si Aja Mairan. Aya nu unggut-unggutan sabada ngadenge anu keur paguneman, tapi aya oge anu hare-hare awahing keur mikir kartu piceuneun dumeh keur main gaple. Hendi ukur imu teu ieu Mairan ngarasa teu diajak paguneman nya oge aya di dinya. Pok Mang Hasan nyarita deui, "Ya kitu tah, jelema mah teu bisa ditebak. Apaan cenah jerona sagara masih bisa diteuleman, sedengkeun hate jelema mah najan deet oge pamohalan pisan." "Bener Mang, sirah oge sarua hideung ku bukna, tapi ngeunaan hate mah geus tangtu beda, heuh nya," ceuk si Aja Mairan make babasan. "Anjir, gaya oi, cikan aya keneh nu samodel kitu tuh. Mun aya ku dewek dibere cobaan tah," ceuk Mang Hasan bari nyerenge. Si Aja ngahuleng sajongjonan, halisna meh tepung awahing kerung. "Teuing ah Mang, teu kapikir. Eta sugan Hendi kumaha tah?" Pokna bari ngareret kanu keur ngabandungan. "Sok jang ini, cobaan yo." Teu patos terang pami dina basa Sunda mah, nanging pami dina bahasa Indonesia aya nu ngaharib sapertos kitu tah teh. "Ya tuh da naon, sok adinya," ceuk Mang Hasan bari meberkeun duit 10.000. Pami telepat mah kieu tah pami dina basa Indonesia mah, air tenang menghanyutkan Mang. "Ah, eta pisan maksud uing ge tadi. Ngan kapiheulaan ah," ceuk si Aja haget nembal. "Ah, maneh mah ngaku-ngaku." "Ih, serius Mang." "Tuh kaji, hadiahna tetep milik Jang Hendi," ceuk Mang Hasan bari mikeun duit ka Hendi. "Wios atuh Mang, teu kedah diartosan. Hiburan we ieu mah." "Balikeun ka rokok nya Hen, kang garateun ku udud ieu," ceuk si Aja bari leungeunna rikat nyokot duit. "Tuh da maneh mah, ujung atuh meuli sakalian, kuring ge beakeun ieu teh," ceuk Mang Hasan bari ngodok pesak. "Kakara kapikir sing horeng tujuan amang anu sabenerna teh rek nitah meuli rokoknya. Sae menilanti pisan." Sakur anu nyaksian meh kabeh saleuseurian. "Oh kitu, heuji atuh yo." "Adeh, mana warung Bimimin tipan lumayan jauh deui. Anter atuh nya Hen." Sameme Hendi nembalan, Mang Hasan kaburu nyarita manten. "Teludeung ini sorangan. Awas lain lalaki wae atuh nu bikun kamenta diantor sagala gerah." "Lain teludeung Mang, ngarah aya batur ngobrol we atuh." "Mun teu daek ini sorangan mah kajeun bedo we. Yap ka dieukeun duitna." "Nya atuh, antos kedapnya."
temal si aja bari ngoloyong kawuh Marmir. Sanggeus si aja rada anggang pok Hendi nyarita, padahal mah wios ku abdi disarengan oge atuh Mang. Pugu aja Mang mah. Hendi teu nembal ukur males ku imut. Selengseng seungit kembang kananga ka ambeul deui ku Hendi, ku harita mah lian ti karasanan cepisan teh jabaning lila teu ilang-ilang. Hendi rutret ka sabudeureun bari jeung teu puguh naon anu diteanganana. Deangan naon Jang? Mang Hasan nyarita bari jeung kerung. Dupi Amang ngangse seungit kananga teu? Seungit kananga. Henteu nu puguh mah bau karet bahan we nu keur diduruk. Rarausan abdi we pangintennya. Ceuk Hendi bari seuri leutik. Tapi pipikiranna mah geus kumalayang teuing ka mana. Kacaritakeun si aja anu leumpang sorangan mapai jalan, kabeneran di palebah dinya teh dicaangan ku lampu anu remeng-remeng. Sugan mah teu ngadenge kitu. Pan geus puguh aya instruksi kudu masang lampu anu caang. Tapi imah kalah anu kitu patut. Yakin deh ka nu boga imah teh teu bogaheun duit keur meulina. Atupan ari kieu mah kauing oge mata kukurayeun atuh. Mana loba tatangkalan gede jaba. Ceuk si aja kutuk geneng sorangan. Ketang, barina oge sieun kunaon nya? Manusia mah pan diciptakeun ge leuwih mulia dibanding jurig nyiliwuri. Sok lah aing teu sieun. Jolah jurig tong kagok hiji mah 2000 we jeung raja-rajana. Tapi nu gareulis tong nu pikasieun. Meh bisa di Pokna deui laju ngangkat dadana tuluy leumpang ngagedig. Sanggeus sababaraha lengkah hatena mimitih Marmir deui, leumpangna ka tempo laun teu cara samemehna nepikeun ka ngagedig sagala. Kitu deui dadana anu tadi diangkat teh ku harita mah ngaharib kana murungkut. Angin ngahiliwir ngoyageun dahan tatangkalan, dauna murag saware. Titukangun si aja kapireng sora jelema ngalengkah ninca kalakai anu ambalayah di jalan. Gesru, gesru, eces pisan. Reg si aja ngeureunkeun lengkahna, ceulina rancung ngadedengekeun sora anu datangna ti palebah tukang, simpe, ukur sora angin peuting anu ngahiliwir. Dedengean eta mah. Yakin ieu mah ukur dedengean. Pan uing teh keur aya kasieun. Terus pikiran teh jadi ngait kana urusan anu kararitu. Terus naon anu aya dina pikiran teh jiga nu nyawe kajadian pisan. Apa yang kita pikirkan maka itu yang akan terjadi kemudian. Nu mata kula sok urang sangka bisi ngaranapan sorangan. Jeung deui kudu make logika ngara teu cilaka kudu teu karuhan. Oke lah pokona mah. Si aja ngomong sorangan, tirituna mah ngabeberah meureunan. Sukuna ngalengkah deui, sajroning hatena geus mimiti babacaan, sedengkeun panonna mah teu woleh rutret ka sabudeureun. Astagfirullah, ceuk si aja satengah ngagorowok, basa di tukangeunana kadenge deui aya sora lengkah anu nuturkeun. Ret maksakeun nempo ka tukang bari malikeun awakna. kede ucing geuningan.
Pokna bari ngusap banget. Nyaan, aing disingsieunnan ku pikiran sorangan ieu mah. Kituna teh bari nuluykeun deui lengkahna muru ka warung. Sabot ngalengkah, kakara kapikir meureunnan, Ucing, buluna hideung awakna teu pati gede, tapi nah sora lengkahna kawas jelemanya. gerentesna rai atuh bulu pundukna mimiti ngandelan, logikana bener-bener jalan, ngan hanjakal nungtun kana kasieun anu teu kapalang. Puriding, ting sareak, nempo lampu di sisi jalan ke kerjepan. Saterusna pet parem, tapi tekung silila, bareng jeung gebraina lampu anu caang deui, breh teh aya hiji cirim keur nangtung di handapeun tihang lampu. Awakna nyang hareup ka si Aja, tapi sirahna mah tungkul. Buukna panjang meh satonggong, ririaban katebak angin. Bajuna bodas sakapat nepikeun ka ngagangsar kana taneuh. Lain pokona mah. Eta lain jurig, ukur sawangan kuring unggul eta mah. Pokna bari awakna mah geus ngadaregdeg, panuna teu ngiceup nempo ka jirim anu keur nangtung bari tungkul. Lalaunan eta jirim teh ngangkat sirahna, barang adu teutepan, blenyeh eta jirim teh kawas nu ngajak imut. Beungeutna pikasieunun, kulit karijut, panon celong jero, huntuna beureum. Si Aja bener-bener kasima, hayang lumpat tapi sukuna karasa berat kacida, hayang ngajeri tapi sorana ukur sameti koro, antukna ukur molotot bari jeung weuleuh-weuhan. Pet lampu jalan teh pareum deui, tekung silila, brai hurung deui. Kasampak eta jirim teh geus aya di hareupeunana pisan. Juring! Gorowokna tarik pisan, les kapiuhan. Nuker aya di garduh pating raringeuh basa ngadenge aya nu ngagorowok. Sora si Aja euy. Ceuk si Sanip bari nguniang. Ayo urang tempo bisi kumaha onam. Ceuk Mang Udin mairan. Mang Hasan nyerenge, pok nyarita. Abong nu borangan. Kasja. Cenah. Hendi nguniang. Hayu atuh urang teang. Pokna bari ngoloyong miheulaan. Antukna mah meh nu aya di garduh teh gura-giru indit ka arah datangna sora si Aja. Sedengkeun Mang Hasan mah teu ieuh malire, ongkoh-ongkoh we nempoan HP. Gebeg nu nyalampeurkeun meh kabeh ngarenjag. Ti kaanggangan kene oge geus katempo si Aja nangkarak bengkang tempes-empes di tengah jalan, bretek lalumpat muru ngadeuketan. Ari Hendi teu ieuh milu lumpat, alatan leuwih reuwas ti nulian, ukur dirina anu bisa nempo, aya hiji jirim anu keur emok nyang hareupan si Aja bari haben kawas nu keur ngusapan. Astagfirullah. Hendi ngagereneng bari keukeuh teu leupas teutepan. Les eta jirim teh katempo ku Hendi mah ngadadak leungit, teu lila samemeh si Sanip anjog ka deukeut awak si Kaja. Ya, udangnya. Kunaon bet ngagoleh di tengah jalan ieu teh? Si Sanip nanya bari ngagebigkeun awakna. Kabiuhan ieu mah, hayu urang gotong. Ceuk Mang Udin bari tuluin yang hunjarkeun awak si Aja. Nu sejena teu waka nurut kana omongan Mang Udin kalah silih reret jeung pada baturna. Hendi masih ngahuleng jentul, ngarasa teu percaya ku tetempoanana. Sabot keur kitu, aya nu ngaharewos kana ceuli katuhuna. Sorana teu bireuk pikeun manehna mah nyaeta sora Nini Ismaya.
Usap banget nah kahitu. Pokna ukur sakitu. Hendi reuaseun, tapi lain pedah ngerasa sieun, aya sono anu eunteup dina hatena. Nini di mana nih? Pokna bari rutret, gebeg atuh sakur jalma nu aya teh ngarenjag nempo kalakuan Hendi anu gegerwan bari jeung kawas aya nu diteangan. Pok Mang Udin nyelengkeung satengah ngagebah. Jangan saha tuh Hen. Ante Mang, temal Hendi bari ngadeuketan. Ih, ari maneh? Ulah heureuy atuh. Hapunten pisan Mang, tak aya maksad heureuy. Eta geuning tadi. Sok atuh bantuan ngagotong si Aja. Kisah kedap Mang. Ceuk Hendi bari sideku digigireun si Aja nu nyanghunyar ditahan ku leungeun Mang Udin. Lalaunan leungeun Hendi ngaragamang ngusap beungeut si Aja. Bismillah. Pokna laun, dadak sakala si Aja sadar tina kapiuhanana, sakur anu nempokeun ngarasa heran dume Hendi teh bisa nyageurkeun saharita. Kumaha aja? Hendi nanya. Anterkeun uing baliknya. Tembalna bari nyekelan sirah. Hayu rek ayeuna, ceuk Hendi nyanggupan. Tuh, sirah nyeri euy. Balas tigeledug jiga nanti. Bisa hudang teu? Bisa sana mah. Tembal si Aja bari nguniang. Kumaha rek tuluy balik ayeuna? Nya anterkeun nya. Hayu atuh. Taya nu nanya naon pangna bisa kapiuhan, ukur mencerong bangun anu teu percaya. Kitu deui Hendi, teu mere kasempetan nanya kanu sejen sangkan leungit kapanasaran. Nu sanesna kumaha ieu teh? Bade ngiring atanapi bade kagardu deui? Ceuk Hendi bari ngabagi paneuteub. Amang rek milu nganterkeun si Aja. Sok anu sejenna mah kagardu deui nya. Cek Mang Udin mere putusan. Sanggeus kitu mah, Mang Udin jeung Hendi marengan si Aja mulang ka imahna. Ari anu sejenna mah baralik deui ka gardu. Puting beuki jempling, sanggeus nganterkeun si Aja nepi ka imahna, Mang Udin jeung Hendi laju amitan rek balik deui ka gardu. Duanana dijajab ku bapana si Aja nepikeun ka lawang panto. Mangga Pak, Assalamualaikum. Ceuk Hendi bari tuluy ninggalkeun buruan imah si Aja dibarengan ku Mang Udin. Atuh nuhun Jang. Tembal Abah Sukanta bari neuteub sakedapan. Hendi males paneuteub ku imut, ngadadak bet karasa aya nu beda ku cara neuteupna Abah Sukanta. Sabot ngalengkah manehna oge ngarasa heran, naha ukur nembal salam ku hatur nuhun, padahal sakuduna mah ku cara nu ilahar. Sanggeus rada anggang tiburuan duanana paguneman. Geuning si Aja teh ukur kapiuhannya Jang. Ceuk Mang Udin bari nyerengeh leutik. Hendi teu langsung ngajawab. Panuna sakali-kali nempuan imah si Aja, siga aya keneh anu keur dipikiran. Ayu ih. Ceuk Mang Udin ngagebes. Nuhun, mangga atuh. Hendi asa kagebah lamunan. Geserkeun heula caritana ka gardu. Mang Hasan anu diuk nyorangan di hareupeun gardu bari nempuan HP, bakating ku anteng nepikeun ka keukeuh di dinya teu pindah diukna. Angin peuting nebakna karasa tarik, seor dangdaunan nepikeun karabeng,
sadar kana kayaan kitu, ramona eureun tina ngome HP, Mang Hasan cungelik saterusna rutret nitenan kaayaan di sabudeureun. Wah, moal tulus hujan hari angin gede kieu mah. Pokna bari nguniang. Koloyong muru ka jero gardu, ret belum sampe anu ngagoler di tilaman ku daun jauh, laju milih anu panggedena jeung panghipuna. Abong anu tak rasak jujuhan, geus puguda hareun teh kari ngahuapkeun. Kalah hayo ditinggalkeun demi nyusulan si Aja. Apaan si Aja mah lumpuh Yuni atuh. Boanu disangka jurig teh ukur tiang listrik. Pokna bari tuluy ngahuapkeun belum sampe. Blem. Wah, Sampe manggu sampe nu hipu, Mang Hasan ngahekak sosoranganan, nyage panas kene, tapi tu burung geus rek beak dua kalayan gancang. wah, munah gue deh, cai teh. Aduh, keselak deh. Bismillah. Korosa, sorana Eces di satu kangen gardu. Reg Mang Hasan ngahancah sampeuna, ceulina rancung ngadedengekeun. Din, mana tadi oi? Pokna bari malik, sajongjonan simpe, tapi angin mimiti nebak deui beuki tarik, Mang Hasan rungah ringeuh ngerasa heran ku kaayaan. Jep simpe sanggeus angin ngadadak eureun saharita. Korosa, kapireng deui, sorana pindah, Eces datangna teh ti kencaeun gardu. Montong sok ngahuruyan sia, Sanip. Kieu-kieu oge kami mah geus boga incu deuleuh. Pamaling ngahuruyan ka kolote. Kituna teh bari nguniang laju tunga-tengo. Kolebat, Mang Hasan nempo jirim bodas anu ngacorelat ka pelebah urut diukna dihanapeun tangkal. Nyaan ieu mah ngahuruyan pisan. Rek nyingsieunan kami marane teh ah. Moal mempan deuleuh, moal. Kituna teh bari tuluy muru ka pelebah leungitna anu ngolebat. Sok, rek kumaha deui? Aing mah teu sieun deuleuh. Mang Hasan lajag lejeg, bletok ngadadak bohlam anu di tengah gardu teh peupeus kawas aya nu maledog. Kehe nya, geus teu dianggap heureui atuh ari kieu carana mah. Kaluar sia, Sanip, Sudin. Ceuk Mang Hasan bari serepet mesat bedaug tina cangkengna. Laju ngagedig deui ka gardu, kakara oge sababaraha lengka, ti tukangeunana kadenge sora seuri awewe. Gebeg Mang Hasan ka cidareuwaseun, bedaug anu dicekelna ka temponga geter ka pangaruhan ku awak anu ngadegdeg, ngong kapireng sora nu nyarita ka dirina, laun tapi Eces. Hasan, bener maneh teh teu sieun? Cenah, Mang Hasan teu wasa malikeun awakna. Sabab ngadadak deui teu bisa oja, seleber bau hangru anu nyegak nepikeun ka mata katurelengan.
Hasan? Sorana deket pisan, malahan renghosna oge nepikeun ka karasa kana pundukna. Mang Hasan beuki ngadegdeg. Les ilang deui, tapi Mang Hasan beuki kasieunan. Can ge leler dumadakan hiji jirim nembongan di hareupeunana pisan. Yakin teh sieun ku kami? Pokna bari muncereng. Yo. Ngomongna tekebat. Gubrag awak Mang Hasan di balemah saharita, les teu inget di bumi alam. Balik deui kana carita Hendi jeung Mang Udin anu aya di satengahing perjalanan muru ka Gardu. Seleber seungit kembang kananga kaambeul deui najan ukur Hendi anu ngarasakeunana. Reg eureun Hendi rutret, Mang Udin kalah mencerong bari jeung heraneun. Nini Hendi ngagero. Lari sahajang. Mang Udin nanya bari bulu pundukna mah geus karasa muringkak. Hendi teu nembal, keukeuh rarat-reret meh kasaban madhab. Ngong sora Nini Ismaya ngaharewos. Gancang geura balik deui ka Gardu. Usap dadana 3 kali. Mang Udin beuki teu ngarti nempo pola Hendi, sakapeung rutret, sakapeung rungah ringe. Boa budak anyar teh stres. Paingan matak datang ka dieu oge. Jigana kolotna geus taakeun ieu mah. Kitu geurentes hatena bari panon mah keukeuh mencerong. Mang, hayu urang enggal ka Gardu deui. Ceuk Hendi bari gura-giru leumpang miheulaan. Aya naon kitu jang? Pokona kedah enggal ka Gardu, rupina aya kajadian deui. Piraku teuing jang. Kitu teh bari ngudag Hendi anu geus anggang. Anjog ka Gardu, kasampak Mang Hasan teh keur diriung. Kunaon ieu teh? Ceuk Mang Udin nanya bari tuluy muru. Duh ka tuh Mang, da kasampak tos ngudupung di payunan Gardu gini. Tembal si Sanip. Tos lami teh sadarna? Ceuk Hendi sanggeus ngaragapi gelang Mang Hasan. Lumayan lami, abdi oge di dieu teh tos aya kana saparapat jamna panginten. Pok Mang Udin nyarita. Jikan, ari nu kapiuhan babahari atuh nyageurkeunana mah. Kieu yeuh geurayu. Ceuk Mang Udin bari tuluy ngusap beungeut Mang Hasan sababaraha kali. Nurutan Hendi basa nyageurkeun si Aja. Aduh, nahanya? Ceuk Mang Udin bari ngareret ka Hendi. Cobi atuh kujang Hendi. Kituna teh bari mundur. Mamanawian imanya? Ceuk Hendi bari ngadeuketan awak Mang Hasan anu ngajepat. Bismillah. Pokna bari ngusap dada Mang Hasan 3 balenan. Jogoh Mang Hasan ngadadak batuk. Alhamdulillah. Sakur anu aya meh bareng ngucapkeunana. Mang, tos sadar? Ceuk si Sanip leuleuy. Uing aya di mana ieu teh? Mang Hasan malik nanya. Aya di Gardu, da teu ka mana-mana ti tadi ge Mang. Anturkeun balik euy. Sieun kami mah. Pokna bari ngabiri gidig. Sakur anu aya lian ti silih pelong teh hatena mah sarua ngadadak sieuneun oge. Pamiarsa sadayana, waktosna geuningan parantos teu nyekapan deui nya. Cag urang tunda ilalakon wiranya. Aduh beuki panasaran, beuki misterinya, misterius teh kumaha kapayuna ilalakon wira teh nya. Kumargi gitu ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Ki Demang Gedung Halunya.
sareng ulah hilap nyawer supados tiasa ngupload pan kana YouTube ari kampan abi mah di sisi leuweung nya cing karunya gabi mah jauh tinung bapa jaba hideungnya babegangnya jaba can nyandung cag urang tuna dihanyuang siang urang teuneun dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.